Saya di sini sebagai moderator yang bernama Dapa akan menampilkan drama kabaret yang berjudul Hikmah Kehidupan. Saya perkenalkan Mirwan sebagai Aki, Ijal sebagai Nini, Anggun sebagai Incu, Adnan sebagai pemabuk 1, Rais sebagai pemabuk 2, Upi sebagai pemabuk 3, Abim sebagai pemabuk 4, Lea sebagai CEO, Dina sebagai Cekokong, Nida sebagai Siti, Fikri sebagai Aja, Tama sebagai Bah Dukun, Alif sebagai Pak Ustad, Gilang sebagai polisi, Putra sebagai Bogel, Ripa sebagai Ijin, Remaja Anwar Situhiang sebagai pembaca Yasin. Selamat menyaksikan. Di kampung aya nini-nini jeung aki-aki mengurus Incu. Inung bapana budak peta geus maraos. Hirupna Incu dikasebeleun. Dunia teh diibaratkeun kalangkang, lamun urang berusaha yang kebahagiaan dunia teh bakalan nempat. Tapi lamun urang kangen eta dunia, ibaratkeun kalangkang mikirkeun urang. Gusti geuning kieu hirup teh uga hiji-hiji geuning eueuh aji ka ini teh yang kuduna urang ngurus da budak teh geus teu indung teh bapa. Gawat minta duit, rek ulit. Duit di mana, mate neng? Lah waduh si mama tingali manya geus daya kieu teu mawa duit. Apaan mate kegerincu, tegawe, rek menang duit di mana? Mak hayang menang duit. Nah, tuh neng betayang duit. Ya patuh mak, milu jeung neng ka diskotik. Astagfirullahaladzim, sing eling geulis ngomong teh, kapan ini teh geus rareun, koyo kene kitu. Nyamul atuh mak, mama sok teu mikir, geus manalah kadiekeun duitna. Panta tadi ge rek neangan ka mana? Boga duit dirasa lieur, boga duit meser nya aya naon ieu teh, aya kurang rame teuing nepi ka kadangu. Hayang jajan atuh diwareg ku mama, hayang jajan teu diganggu ku bapa. Pura-pura teu boga padahal duit mah aya teu pira jang leukeut. Ieu pan apa aki jeung Mini teh teu gawe, teu dapet duit boga gengan sakieu-kieuna. 2002 genep
payukana naon duit leutik kitu? Pan itu teh gede duit teh. Atuh gawewe nu keur usum ayeuna rek mandi lumpur ke, ngemis ke, nu penting mah boga duit meh urang bisa ulin. Nya geus lah urang mah moal cicing di dieu deui, teu hayang hirup miskin jeung nini-nini aki-aki peot. Neng, itu mana? Kemingakeun nini jeung aki neng. Dina sasasih kapayun salila tuti ninggalkeun nini jeung aki. Ninina gering nepi ka ninggalkeun tuti jeung aki salilana. Ampura ki. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Geni itu aya naon? Aya naon itu teh aya naon? Tuh, ini teh geus nantulkeun sing sabarnya ning. Mak, hampura neng, Mak. Neng ayeuna mah emang geus eueuh sok sing bener hirup teh sing soleh sing jadi jelema nu sukses. Aki, hampura neng, Ki. Geus ayeuna mah anjeurkeun emak ka astana. Cuman ki, cangkul ki. Udah, mumpung sana. Cukup kurang ngerasa susah di kehidupan. Tantan menjadikan pelajaran ke diri, ulah nepi ka kealaman ku anak jeung isu. Nikmat sekali dunia ini. Aduh, kayak kalapa koneng euy. Tuh, air montok. Lah, orang mah hayang mah daugan koneng euy.
lain geret ieu Rek teulieur kumaha maneh geus beak sagalon kitu. geus urang ge rek neangan nu montok. Jong ulah ari dit mah urang ge rek balik. Nyakur naon Gusti nu agung hirup teh ngantar mabok jeung mabok we akur mah tingali budak jeung pamajikan keur ting pariut neangan dahar Gandeng zamane mamatahan urang. Ido. Ini BK beres? kamu nanya kamu bertanya-tanya ieu teh domba saha Maraneh kena raon daru duaan bejakeun siapa pameja kanana. Gusti untuk nyeri gue atuh jang keur babeas beak susu eueus nya ka mana bapana teh. Ece, hadir halagan ngobrol. Aya naon ce, ini raruas kieu. Tadi abi ningali si Kang Mail keur daruduaan jeung awewe. Astagfirullah ce, tong awadul ngomong teh, tobat Gusti. Kieu teuing udah sakit teh, teu ngarti sakieu benongna nyanggeus sepercaya mah juga terus ke Kang Mail kerasa kita tukang mabok tersegawe kayaan kieu dan lagi teuing atos ce lapor selesai. Assalamualaikum. Tah datang gebuk sadilan teh geus di mana akang? Nah, makin aja geus di mana? Geus mabok nama. Ieu, tah ambuan. Gandeng ngomong tahu anggur mah akan teneangan duit dia tinggal ikang budak keur dipegang jangan diberi cai beas jeung cai gula beureum saera kitu ku salaki batur anggur mah akan teh gawe. Geus gandeng ngomong aya maneh, aing siksa maneh. Aduh, ampun Kang Gusti, ningali budak ce tulungan. Astagfirullah, ece, Allahu Akbar, Gusti nu agung, tolong, polisi. Yang tindakan KDRT akan dihukum berlapis sesuai undang-undang dan pasal yang berlaku. Ya Allah, ieu teuing hirup teh geuning. Tah ieu jalma anu teu dipikat cinta teh ya Allah. Geus ce sing sabar we, geus kapanjarakeun ieu si Kang Mail lagi. Geus kieu teuing mah tinggal neangan gawe. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang punya tampang mirip dengan Idi Amin bekas presiden Uganda yang sentingnya udzubillah. Rambutku ikal seperti Superman dan hidungku besar kesek persis seperti bentuk sandal sepeda torpedo. Sudah nasibku, Bapak dan
Muhammad, ibu buyut Tuhan suku Sunda, 100% warga negara Indonesia, 100% pendukung dan pengamal Pancasila serta bebas dari G30 SPKI. Memberikan nama buat Buyani Wahyu Amin Munji Amsari bin Abu Sengkek Isnapriang Ahmad Ikuda. Bah, punten. Ada Mbah Dukun. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Saya kompat kami temu tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Ayo naon jang? Bah, rek minta tolong ya. Nyaya naon maneh? Panaya hiji awewe bah. Ngan geus lila teh beunang wae ku kuring teh rek jalur embah we. Oh, gampang hari kikiwan mah ke. Kadia kenal lah fotona ningali abah. Ngan aya syaratna hari kikiwan teh. Naon bah syaratna? Syaratna maneh kudu ombe 7 poe 7 peuting. Gusti, ieu teh syarat teu rek maehan kuring bah. Laksanakeun percaya ka abah hari hayang awewe eta mah. Bes manuk cup kayu bengkong ngacepkeun cilok ka tukang dagang. Muah. Kan dia mau berat lauk. Lieur juga rukun teh. Pan ieu teh geus orang mah loba keneh pasien. Bye. Ayo neng terakhir hari. Hoyong terang masalah eta mah ayeuna mah mun Allah hoyong kami sok perbaiki diri Allah tos nya sakitu pisan mah. Ingat mati. Pasti marana ya teh. Kali dia Pak Ustad menawi bobo bari ka mana? Biasa we ka pangawasan nya sok atuh lajang bade arwih mah. Anjeun hujan geus naon? Alhamdulillah, geuning balesan aya Pak Ustad. Aya naon kitu jeung? Kieu Pak Ustad, abi teh salah langkah. Abi teh ka dukun bade melet si Neng tadi, tapi dukunna malah mere pelet lauk. Ya kumaha tuh jang sagala ge anu musik ngaluhur ka Gusti Allah mah moal waras sok di ayeuna mah niatkeun sing bener sagala urusan ge minta ka Gusti Allah. Mohon Pak Ustad, abi teh sadar yang nama cerita teh salah. Abi ayeuna ek benar-benar memperbaiki diri abdi Pak Ustad. Ya ayeuna mah milu ka Pak Ustad. Urang ngaji sangkan hirup jeung ibadah sing bener. Alhamdulillahnya ngalakukan kehadian teh mata bunga ka urang teh karena hatena ge mata tiis. Alhamdulillah Nyai, emang ge pasti bunga mah aneh jadi jalma nu bageut. Ya, Pak
babah teh aya nama ini teh deui yang kemudian kata-kata deui Bapak Eko Sudan mari rek neangan Bapak Arya tiga suri kibilan. Alhamdulillah akan teh teu sia-sia melihat neng kepada tahu teh. Di alam sedih kan deui. Para wargi sadaya, sakitu sabaraha contoh kehidupan tina kabaret ieu. Hikmah anu tiasa dicandak tina kabaret ieu nyaeta kehidupan teh henteu salamina mulus. Pasti aya wae permasalahan nu bakal muncul di kehidupan urang salanjutna. Tinggal urang kudu siap jeung doa sangkan urang tong jauh ti Gusti Allah. Sekian kalian dari kami. Ini Bapak ini.